Salah satu maksiat mata adalah melihat wanita anu lain mahram. Eta salah satu bentuk maksiat mata adalah melihat wanita anu lain mahram. Apakah cukup sakitu cik Imam Ghazali henteu? Man nadhara ila ghairi mahramin faqad kaffara bi fatil ain nikmatallahi ta'ala. Ketika orang neuleu bikang anu diharamkeun atau neuleu perkara anu diharamkeun, berarti orang eta mengkupuri nikmat anu diberikan ku Allah ka urang, nyata dibere kenikmatan bisa ngabuka kedua bola mata. Walal ain illa bira'sin, sedangkan mata eta moal bisa kecuali aya hulu. Ketika orang neuleu bikang anu lain mahram, berarti orang mengkupuri kenikmatan anu dibikeun ku Allah nyata hulu. Wala rasu ila bijamil badan, sedangkan hulu eta moal bisa kecuali aya sakujur awak. Aja kumaha berarti ketika orang neuleu bikang anu lain mahram, orang mengkupuri kenikmatan anu dibikeun ku Allah nyata berupa sakujur badan orang. Walal badanu ila bil ghida, sedangkan awak eta moal hirup kecuali kudu barahakan. Lamun mata pakai neuleu anu diharamkeun ku Allah, berarti orang mengkupuri kenikmatan anu dibikeun ku Allah nyata berupa kadaharan nu aya di alam dunia. Walal gidau ila bil ma'i wal ardi wal hawa wal mator wal ghaimi wasyamsi wal qamar. Ketika orang mata dipakai neuleu kana perkara anu diharamkeun, berarti mengkupuri kenikmatan anu dibikeun ku Allah nyata berupa cai, berupa tanah, berupa udara, berupa hujan, berupa matahari, berupa bulan. Walayaku musayun min dalika ila bisamawati, sedangkan mulai hujan, mulai tanah, mulai aya matahari, mulai aya bulan kecuali ayana langit. Berarti orang mata pakai neuleu nu diharamkeun ku Allah eta mengkupuri kenikmatan langit anu dibikeun ku Allah. Wala samawatu ila bil malaikati, langit eta mulai aya kecuali kudu aya malaikat nu ngurusna. Orang neuleu perkara anu diharamkeun ku Allah, berarti orang mengkupuri kenikmatan anu dibikeun ku Allah nyata ayana malaikat. Fa inna kullaka syai'il wahid yartabitu al ba'du minhu bil ba'di, karena sesuatu hal eta aya sangkut pautna jeung nu lain. Faidan faqad kafara kullu nikmatin fil wujudi min muntaha syuraya ila muntaha sara. Berarti ketika mata pakai neuleu nu diharamkeun ku Allah, nu aya di alam dunia kurang di kupuran, nu aya di akhirat kurang di kupuran. Falam yabqa falakun wala malakun wala hayawanun wala nabatun wala jamadun illa wayal anuhu. Setiap pakai